ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat. Abah kula sok kadengengkeun harita teh cenah masanten ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter. Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mapan di ditu di kosami masantena. Nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge cepagahan mantek martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pandi takrir baru takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tara deuleu takriran wari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih ngan ieu cerita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jora impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu ieu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus bae teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukeun ka dieu maca kitab nu kamari deuk diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfurlah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya jangan mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ya taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan masya Allah abah dongeng ahli-ahli Allah